Cedran kang mampan anu disebat perwira pahlawan pemiluasa satria andelana basa banteng benteng negara satria andelana bangsa banteng benteng negara tengah pati lali rapi sinatria katota bebenteng negeri amarata nanti ku nasibkan perwira pasti kumilah aku mau perwira bikinnya kesalira pahlawan pahlawan kusuk bangsa wajib dipuji-dipuji wajib dipuji-dipuji kian tahan uji kian tahan uji kepentingan negara tak dapat dilirabi karena kepentingan negara tak dapat dilirabi Kansa kula aya pikir sia naon Aden
batur jenuk mangka weruk balarea mangka priyatna adah laras kulan dina saban-saban robah mangsa ganti wanci lengkulan kurunyung tahun sumohon sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur tangtos kahayang patema-tema sumohon karep hanter tapi angin kadar ti pangeran anu baka karasa jeung kerandapan kanca laras ada karaosku seperti anu karandapan ku nagara Amarta nah maha kulan Balai Bandung bawun suung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancaniti tiis jempling lelah sumohon kutu bersatuna antara rahayat jeung para pemimpin kemanunga kulan kukituna kaula umaja kumaha kulan kasakumna warga negara pikeun ngaronjatkeun deui kahirupan anu berbangsa bernegara kalian anu leuwih Pancasilais kanca sai kulan sing boga rasa-rasa rumasa yin negara teh hak urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang kene sumohon eta anu jelas kalaku kaula salaku aparatur negara laras mua munurku sasiku mua ngejatku satunjang beas di mana aya bancang pakewu ke negara laras kewajiban kulan lamun teh aya siku surung ulung gelaga kencana mau ngamuk gajah mata Gatot Kaca anu leuwih ti heula nyi heurepanana kansa tangtos aden wayana caring cing pageuh kancing saring sat pageuh iket pikeun nanjeurkeun keamanan jeung bebeneran di negara ingat siap Habib Prianto sakit genam ku basah amuy jadi melit masket hate peluang puyang pengan kula warga besar Bapak Yanto kali Ibu Lilis peluang puyang pengan ali awawo damang hon jawang hantu ke sorang buah puput leput umur aberalai pun kahayang canaka sorang ku ngasih diri kedajang cing kumaha kenal supaya waktu balaka hati oleh semua niat saja baperengan orang kecamatan Susukan Labak Kabupaten Cirebon Soroyo sami yukrek seuyunan menjarakan kalurah hirup tersangka gede tersangka kembali
Sugante tetep micinta Abah Cece gening pegang turiakna bisa jalan berjanji sanyana goreng ukur ngabibita abong kenang kanuhina bapalani jang cinta jang bukina kera waktu tepung mongkaran mesti kenemang ngajak rimitan Bapak Jumari tapi bukti nanyakan Bapak Ata teh opa ngan ukur pekalian kumaha ucul najan ayah kegantiana moe cara dajeng anjeunna nyarita arek ngabela Bapak Darsin gening teu aya nyatana kata sang Gatot Kacawian kiri kata sang Gatot Kaca manahir sang kata sang Gatot Kacawi yang menahir sangat mendek setengahing marga mendek setengahing marga wis kena pinasti kersayang widi kersayang widi Raden Gatot Kaca
maca mandeg di satengahing marga larak lirikat dia tedali. Iya. Toro patroli di kaya negara. Iya. Unirangan dika. Kansa Kulan dan alam nusak ye enakna wajib kurang dijaga. dia memulai kulan Sabab cing inget urang teh salaku manusia sumohon anu ngabutuhkeun kana kayaan alam kansa. kansana Hartina cai kudu dijaga kalestarianana. laras Taneuh kudu dijaga kalestarianana angin seuneu jeung sajaban. can tatangkalan Hartina teh diajar apik sumohon takwa teh. Yakin lamun urang ngajen ngahargaan ka alam bakal malik kontribusi ka urang kansa. sumohon Malik kauntungan pikeun urang. laras kulan Ukituna kaula dek mancat ka genawiati. say Kontrol di kayaan. Bisi-bisi aya mata-mata ti pihak musuh anu dek ngadon ngancurkeun persatuan negara Amarta. dah dah Raden Gatot Kaca mancat ka genawiati larak lirikat dia dedali. dah iya Kacarios dipalih kalereun ieu tempat sumohon nyaeta aya 2 jalma anu kakelentengan. Allah Aya sanes ieu teh Astra Jingga Dawala Allah esa anu ngahaja maksud bade ngabujengan Raden Gatot Kaca iya mermanakeun kaayaan di wewengkon Madukara Wirehing. Subadra garwana Arjuna nuju Tedamang Walas. Ya, kang aya ini tan dewek euy. aya naon akang Kapapancenan tugas ku Juragan Srikani, Juragan Istri. nah naon kang Juragan nata apa sih leuing? Saeta tara maca berita teh sia teh. apa kang demi Allah Juragan Istri, Juragan Subadra nuju Tedamang Walas. Damang Oh, naon penyawatna teuing nongtot bool teh. Tuh pikir we ku si laing. Ayeuna geus teu lebet cai acan. gitu Dosa minggu langkung teu lebet cai nama eta damangna mah dosa bulan camplang ieu teh. atuh Malah parah teu tiasa kulem atuh anu antukna salirana teh ngabegangan ena teh parantos CF 10 kilona deuleu. nangtos atuh Heeh. ari kitu mah parah Juragan Arjuna sareng pun bapa keur narekahan. Ayeuna teh keur angkat ke Dwarawati. aya naon Kedawati Dek nginjem ke Mang Cangkok Wijaya Kusuma. Kang Gusti Heeh. Da sidik eta mah geningnya bisaan gening aya ditapalkeun gening aya cager. Heeh. bener Kang Kitu sugan we ieu mah diterekahanna hasil nu matak melangeun Juragan Srikandi teh pangajagaan keun Madukara kitu deuleu. oh batu pakumaha Dawala naon? Keur naon sia? Iya keur nguseup. Manya ngusup di balong sia di sawah belagu sia teh. Hakeuna aya tuh. Sugane benang keuyeub-keuyeub wae mah. Nah, heuleuheung. Sia teh make keuyeub make jeung diala. Motong ngala keuyeub sia teh mending ngala acara belagu. Keuyeub mah murah geus ya. keuyeub jeung hawa Yang Kang bari ramati isieun we deuleuy nanya tuh di leuweung geledegan kieu beureuh juri kunti barakasyakan teh euy bungkeulekan deuleu sia juring deketan bari sakalian ngaronda ulah sepi teuing ulah sepi teuing lah naon baturan aing sok atuh teh aya kabeberapa mana
ulah sepi sok karonda Kang ngaronda urang ngaronda mider ngurilingan desa waspada masing iyatna bisi aya kapan cabayan tengah peting pujara rempling porora aya no maling batan tiris eta kapulusan sidunya durukan anu ngaronda maralik kasupuk neken meme marulang mangangaleut cikopi gulana kau munyetrok sumpahku sampeun karasep urang lembur nikmat daya tangi ulah sarane teuing euy alah tangi da aing ngaronda mah kewajiban syariah nya euy jaga keamanan nahan nulakan panto jeung nutupkeun jendela kudu wae nitah polisi nya tuh apan kewajiban urang yang ulang nya keamanan tah jadi ieu meureun kudu aya persatuan jeung kesatuan teh iya artina salaku rahayat ulah wae ngagoreng pamimpin bener da ai program mah hade da anu goreng mah oknumna nu matak urang salaku rahayat mah sok we kewajiban urang udah karona jaga keamanan sabab naon sanajan hukum di negara teu adil tapi hukum pangeran mah pangadilna oh gitu sabab pangeran mah mun teu ka manusia teh lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi dumasar kana iman jeung takwana nya kebersihan hati letikan dina ngaronda ngajieun kebersihan bersihan nya mayar pajak tuh ulah karek kewajiban eta teh artina teh ngilu kontribusi kana kamajuan negara jeung bangsa tuh babaresi sanajan dewek pangkat RT acan tapi ngajieun keamanan negara mah eta geus jadi kewajiban bener nya bener Kang ulah nepi ka mabok-mabokan komo kanapel nya narkoba narkotika sabab naon ayeuna teh minuman keras teh geus jadi mahabu komoditas ka kampung-kampung sabab naon nudi alat teh mental pemudana heula di mana pemudana geus taleler tah babari isme penjajah asup ka negara urang benar tuh benar Kang meredoktrin jadi teroris mun dina agama mah jadi fanatik wah aya bom panci dicuci we otak teh ih amit-amitnya naudzubillahi min dalik jama kitu nu matak oge kade caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket geuning aya nama zaman edan sing waspada we urang numpuk dina berita nepi ka kararitu make jeung aya anak berkosa indungna anak maehan bapakna nepi ka kitu deuleu berita teh nya meureun ieu teh kiamat teh kiamat tere ka kiamat kiamat leutik geus nembong-nembongkeun ka urang-urang ayeuna agama jeung agama geuning silih baeudan silih gontok-gontokan padahal lamun aya toleransi mah nya sabab naon ulah urang ngagugoreng agama batur ulah urang ngagu-ngagu agama sorangan nya ieu mah cindakna ame aya kebersatuan negara sabab ajaran agama mah KBG hade naon hadena nita bener
nilai jeung normana mawa kana kahadean masa ditarima henteu ku Allah mah urusan maranehna nya bener seperti ayeuna Islam cinta damai nya Kristen cinta kasih Hindu jeung Buddha toleransi jeung kebersamaan tuh dah ade teh nya anu goreng naon anu ngadu-ngadukeunana anu ngadukeun dombana anu ngadu dombakeunana urangna deui ulah beunang diadu dombakeun da lain domba dalam rumah si lain domba tuh nya gitu udah Numatang sok bersatuna negara teh sok urang ronjatkeun teh ayeuna ti kiwari nya euy nya jang di desa Karangmanggu dewek teh nya Karangmanggu blok saolih-olih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon munggaran urang jadi tanya nepangkeun we ka urang Karangmanggu nyanggakeun we sabrang salayar lebet ka cabe mah sampe nyanggakeun we tambi lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten we tambi ngalamun sae mah pimanaeun Rasulullah kalayan akang da ayeuna teh geuning sasi nembe naon anyar keneh sasi Ramadan kamari kalangkung nembe 2 dinten taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin mohon maaf lahir di Bandung lahir batin maksudnya ada orang lahir di Bandung lin nya ya gitu euy ayeuna tahun ayeuna kakara ayeuna mah mudik ka Lemur Batur biasana mah ka Lemur Indung biasana mah silaturahmi we nya sing saha jelema nu resep manjangkeun silaturahmi bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina amin mudah-mudahan we urang Karangmanggu sing kalebet jalmi anu resep manjangkeun silaturahmi amin ya robbal alamin jang Bapak Yanto miwah Ibu Lilis nu kagungan pokalna teh make jeung nyecep sagala ka akang Pak Uci deui nyecep ka akang Arobi ge nyecep sareng Neng Tari Awowo nyecep bagja awowo ge nyecep ngan can sok kungkul henteu kita ngeureui awowo Dina raraga neundeun kadeudeung nunda kanyaah nitip ka asih kamurang kali Chef Muhammad Habib Rianto parantos Bread Kasep mudah-mudahan ieu murang kali teh sing janten putra anu soleh anu bakti ka ibu ramana cita-citana laksana atuh rezekina anu jauh cunuk nu anggang datang nu deukeut gerak ka Koreh amin nya kalayan ieu Bapak Yanto miwah Ibu Lilis sing kagentosan anu melipat ganda jelas karugelanana nya dalin waragar saeutik kikian teh sumuhun moal mah 1,5 juta kikian teh acan tadi burok aya ngadalangan oge tadi burok tadi ini kalakon sonara-sonari nya didinya mitina teh buta datang tungtungna anoman naon awowo alah nyecep awowo jazakumullahu khairon kasiron mudah-mudahan cing kagentosan anu melipat ganda awowo didoakeun kana nyecep macing panjang yuswa agung milikna sing kagentosan anu melipat ganda anu teh nyecep oge didoakeun ke dewek cepat kembalilah ke jalan yang fitrah gitu-gitu maksa sama cepot danger we cing jadi pal siapa da wayang mah pal siapa nyecep kasih cepot ke dalang kene nya bener jadi lamun urang mereka batur teh kalau kene ka eta hablum minan nas teh
nya hubungan jeung Allah hablum minallah hubungan jeung manusia hablum minannas tetep Allah kene teh kapang urusan marantena da tetep we dalang anu ngeunahna mah heeh ngeunah dalang masjidna yaga karigek son di angkutan gamelan di angkutan dalang magrau init kana mobil sumping kanu kaungan maksad balikna di bahanan bakakak aing mah dikencet we na kotak ku sia dalang da buah edan sia mah karunya ai dewek mah deuleu euy lamun aing nyecep kieu teh da jang lain jang dewek kumpul ieu teh yang saha itu dewek mah sok inget kanu nyair di jalan da dewek mah sok kaitu ka dieu sumbangan masjid geuning ai dewek ieu teh geuning ngadengekeun cenah sumbangkanlah rezeki Anda untuk pembangunan masjid bari jeung mawa ayakan mawa sairan di tengah jalan teh tak inget dewek teh dumatak duit panyecep teh dewek di dewek mah sok dikumpulkeun nya dibikeun ngan kulantaran meureun balik ngawayang subuh wae nu nyair can aya nya digubuk we ka imah subuh deui we si dalang mah dalang ya Bapak Haji Tarya ayanya Bapak Saji miwah Ibu Anisah atuh keluarga Bapak Muin miwah Ibu Nio Bapak Warno Bapak Amin Bapak Jamin Pak Karno Pak Rahim Pak Daskim Pak Jamil Pak Amin Dodo Bapak Darsim Bapak Lani Bapak Atta miwah Bapak Jumari Arobi Neng Tari Teh Opa alhamdulillah deuleu euy ujung deui anu nyecep ka Kang ti perkumpulan penggemar Giri Harja 3 Korwil Cirebon Timur sekretariatanana di Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon anu dipupuhu ku Bapak Waroi Santosa nyecep ka Kang Roko jeung sajabana atuh Bapak sekretarisna Bapak Guru Adung Bapak bendaharana Bapak Atta Jumiarta di Dinas Cipta Karya bagja seueur barayanya hapunten we beli akang teu naros da sidik akang mah budak keneh lelengka halu da jeung di akara ka dieu bisi pajakeun teh dalang yoga mah sombong lain sombong teu apal da jarang jeung abah ka Cirebon mah ka Kudingan we terus towel we nya jeung ulah kagok dek kritik dek mere saran komo mere duit mah ditarima pisan dek mere sertifikat tanah mangga kitu-kitu teh mah meres bro sama jang kaulah penca aing terompet aya digawekeun ku aing juang di Cirebon mah tarling geunya gitar jeung suling di Bandung oge aya tardan gitar jeung anjing edan tak kitu euy alah baru kana kumaha hanya usaha teh nepi ka kieu nu nyari aya nu terame aya jeung sabar we aing papasangan itu Juang sik dewek mental lagu Polos Tomo deuleu mangga Kang Iraha Iraha isukan euy ayeuna sih bisa dikadek wae ge juak wae huntuna sia aduh kayak gitu nah trompet teh balik si goblok siapa cikene dipromosikeun deuleu toet cetek fuku da aing teh naon cetek sok
mah jadi kesenian Padang sedeh. Banyak. Orang Padang lele kanyut, orang Padang lele kanyut. Nah, situ mah yang jorang nyebut kanyut. Orang kalau budak kanyut. Oh, jorang dangarana. Pan aya paribahasa Naon? seperti Bapak Hajat, misalkan Bapak Yanto Hajat putra bungsuna eta teh nyaeta muprukeun ti kanyut. Istilahna teh lamun jelema wanian pisan disebutna laer kanyut. Nya lamun jelema eraan kanyutna punuk. Nya lamun aw jelema gendut kanyutna leutik. Oh lain namanya dari paribasa. Nasib eta namanya lain paribahasa. Geus teu parasia masalah kanyut cete ah. Rumah saleutik. Sok Joang, tuikeun deui. Nya gagal Joang. Gagal sakitu geus dipromosikeun ku aing. Maneh teh dalang Joang sia teh. Cing balik sia mod ah. Eta teh kurang sawilah teh. Kieu. Ka mana ngaitkeun kincir teh. Ka kaler ka tojo bulaan geranya urang karang manggu anu sayang Ada manja. awowo anu bager Moi. katojo bulan kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan gandrung tak silaing mah gandrung suling bambu kadinya sia tuh sinen deui cicing Oh, aco. kayang aing mah da eta ancakna Nu anyar kalah cicing. kalahkah nyatu we da paingan genut sia Nu anyar parang. pegang da nyeri hate baru pada gitu ge di Eis ini teh saha teh Nu mana? Nu mana? anu rada ceking Neng Ajeng. Neng Ajeng cik di tes waing Tetanggi. Kumaha Kang Cepot? Hey, ini amis kan. Neng Ajeng gue di tes Neng Kah? Neng Kah? anyir cacak sorana beleguk komo lamun mau baja-baja Neng Kah Kang Cepot? aduh dupi Neng teh saha nami teh Abdi pun Ajeng Pramesti. Ajeng Mohon. kumaha lamun ku akang digentos jadi Neng Puja Aduh, nah Ya. puja. pujaan hati akang wuh beres Neng Kah? ai Neng tes kaungan ka Bogor da can Teu acan, da can teu acan. aduh sami jeung akang aduh ngadak-ngadak sareng calana deuleuy salah meuli ukuran ulah jorok siapa pikiran deh Neng Ubah sora. Aya naon Kang Cepot? lamun akang jomblo Neng jomblo tak can kagungan ka Bogoh tak can kagungan Caroge kumaha lamun kira-kira na akang aya minat ditampi moal Ih, ditampi pisan atuh akang. anjir
beres gitu mah jadi di mana WC Bade naon ka WC? ayo ngahampangan halah beres Hayang rongsong. Neng Ka? sing sirining neng bogoh ka akang Kumaha? eta rambut panjang kang Esaha neng Rambut abdi mohon kanggo akang. Allahu Akbar dupi eta soca kang Esaha neng Kanggo akang. Allahu Akbar dupi eta pangambung kang Esaha neng Kanggo akang atuh sanes kanggo saha deui? beres Allahu Akbar dupi eta lambai kang Esaha neng Kanggo akang deh. Allahu Akbar Allahu Akbar bakat iku mensyukuri belegu cenah tuluy adan heuh salat mah henteu sabat mana bi teh lamainya Amai. Mohon Neng. semat lambai ka. ai pinareup kang Esaha neng Pinarap abdi nya duanana kanggo akang. Allahu Akbar ulah sia ayo kempes ya neng Ka? ai bujal kang Esaha neng Bujal abdi ka? nya Kapan kanggo akang? Allahu Akbar di dieu aing kayang aing neng Ka? neng Ka? anjir Lembut pisan Kang Esaha. hari handapeun bujal kang Esaha neng Handapeun bujal kek Nya. naon eta teh naon cik? Tuur? luhur anak teuing neng Ping-ping atuh? sedikit lagi Talang baga pengintennya. bisa jadi gue sih agelo sama karena pulgar wae sia alah neng ke pada dua nengnya Mohon eta. ya udah mana yang mau dikontrol atuh dah neng Ka? akang nyarios tuturkeun akangnya Mangga. kieu neng ka mana ngaitkeun kincir ka kaler ka tojo bulan geranya urang karang manggu anu bageus ya Kemana nya kan kincir alah kakalera katojo bulan urang karang manggu anu bager kurang neng jadi tungtungna teh rada manja aya teknikna manja kumaha cik. jadi letak kelelkeun heula jadi lain cecengiran sia mohon sakumaha atuh akang. urang karang manggu anu sayang tah aya tah kitu anda jadi batur teh ngeunaheun gitu kadengena teh Cing nafsu. pakai simak lah minangkana mah tah kitu Urang karang manggu anu sayang kirang keneh kirang anu sayang tah kitu anda oh Tapi ngagelik. jadi genah kadengena teh jadi kemana wae pikiran apa akang deh urang karang manggu anu sayang kirang keneh akang iya mah kirang keneh nyai cing rada manja bisi di teungeuh ku aang enggak Bisi anu diciri. sayang tah oh Cing ngambek. anu sayang eta anjir alah Allahu Akbar anjir apaan sopados penasaran atau ditungtungkeun eta mah
Amis Kang, amis. Beres. Nerestes. Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan? Ya. Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan? Gandrung. Ciao. Eta mah untuna koropok gitu mah. Kalakah cecengiran diprosotkeun cek waing. Ulah. Ulahnya. Sok. Anyaan abong kena siden di rumah sakit jiwa sia. Jadi ah. Sok atuh kumaha akang. Terus Jadi dia mah beda. berpengalaman ya, Mas. Dosen ieu mah nya. Nya atuh. Ibu Masyuninya. Sumuhun kan. Pengalaman yang mau wajib kebek 2 piring. Pengalaman eta mah deuleu. Inyong. Si anyuran ah. Bebende pamepes ate bebereuh. Ciao. Bebende pamepes ate bebereuh Anu geus maneuh. Ciao. anu geus Kurang. Jadi aya ngagejli kita. Anu geus maneuh. Kayak gituan teh. Gelik keur disebutna teh. Mun bisa mah talian heula. Anu geus maneuh. Ciao. anu geus Kurang kene. Ampos Kang, upami hoyong digelikeun kitu, surupana ulah tarik teuing. Da upami kadinya mah anger we sarana teh bakal palseto ari ku istri mah. Naon sih paseto naon tah? Lain paseto naon tah? abong dosen sia. Paseto tah. Pas Cece apa Pak Seto? Aing mah teu apa kana paseto tapi mun dijaga play sok jeung aing. Anu geus maneuh. Tong eta atuh lah. Sok atuh nu mana Kang? Tong make gelik eta tuh. Sok atuh. Anu geus maneuh. Tau begitu. Anu geus Anyaan garelo sinende ah. Amin kan. Lempangan di jalan teh sugan geus cager sia. Obat. Hanas di dangdanan ku dewek. Masih bawa kabangun. Tak itu juang. Sok cing baleng sia. Tak.
sebenarnya saya mengerian kain saya teh aduh sok wani mah cenah kurang ajar sia sok kadi sia aduh ngelonyeng pisan sia teh heeh Juh, geranya Bapak Yanto. Juh, geningnya awowo. Buru-buru atuh. Oh kan nanya. Pan geus adi sakala mah dibagi ke ge. Ngelonyeng we ka aing deh. Oh goda ambulan aing deh. Sok. Pareum trompetna. Ambak merenya. Dan Yeah.
beak napas beak napas meureun lewat ting udun ya. Aduh Naon Kang? mengi jadi tak beak pisan napasna da biasakeun tong loba ting udut deuleu ana udut mah hiji-hiji we ting loba sia teh biasakeun jeung anggarkeun rokok teh nah ada anggar danhil aing mah lain menang meuli lain menang menta wae rokok teh teu bejakeun goblok nu kitu mah sia teh eta mah usaha atuh eta ge menang meuli ngan batur nu meulina kumaha bieu gerakan kuring kapake halus ngan kurang sigep sia teh kurang cepat jeung deui maneh teh lamun kade di mana aya musuh ulah nyebut di kajauhan teh diteungeuh si kuaing goblok ulah kitu sarua jeung ngabejaan teh sarua jeung merelau ka ucing teh jadi lamun hayang mati kumaha deukeut tare langsung di dieu teu kudu ngomong duduk tuh dikejemukeun kieu teh api-api nepo ka itu tapi leungeun langsung ieu refleks kumaha si pegek-pegek sia teh meninyaan meuni sasangkeleng apan contoh jadi ulah ngomong langsung we langsung modal kieu itu gelut goblok jeung aing sia nya manehna mah kitu ngulit bawang ai ka batur kitu ka batur jaya manehna mung di jailan sasanggang ka batur mah pot Kang saha eta saha euy pot tukang empot meureun ya nya tukang empot di leuweung kieu deui sia mana sadana mah di ditu sadana mah itu sadana naon teuing sadana naon teh saha naon melong eta sora nepi ka heupeung gitu sia teh siman kudu kitu atuh aya siman ieu mah naon kitu sia teh ulah kaget ya bos saha hah sia mah sadapi bancieun sia mah Gusti naon itu tinggal itu ngagaya bah di luhur mana sia teh itu anjir nah jika juragan Gatot Kaca teh agan ieu kaula Gatot Kaca bot gan wah anjir kabeh atur ulah diterima pot disiar-siar ku abdi nembe tepang ayeuna jeung saha maneh jeung si Dawala alah agan sembah kabeh atur kula diterima Dawala geuning maneh duaan aya jadi keurnaon jadi di leuweung kieu hanu mah we dacan uninga panginten dacan uninga salira mah naon abdi nembe wangsul di wewengkon Madukara dituang Rama Paman Juragan Arjuna Juragan Istri Tuang Bibi Juragan Subadra nuju Tedamang Walas Kara Bibi Subadra Tedamang leres ulan Tedamang naon ai kawitna mah cenah tina batuh tadina teh panas tiris we ngan beuki dieu beuki katutuluyan nepi ka ngadeg-deg ulan teu aya cai teu tiasa cai acan kana patuanganana abdi wetos ngadamel daging domba seueur teu teu katuang untungna saya abdi mun taya abdi lebar daging domba
Aing ngomong kadunungan pajar keunten untuk damang teh hayang itu hayang ieu padahal bae aku manehna teh. Lek naon ame seueuh. Heuh. Kupeurieun di lembur mah aing teu dahar daging atuh. Ai paman Arjuna. Paman juragan Arjuna teh karasa nuju ka Maduka ka Dawarawati kulan. Bade namut kemang cangkok Wijaya Kusuma. Sareng pun bapa malihan angkatna ge kitu kulan. Pot. Kaula teh kaetu nanging kaula teh aya hal anu dicuriga pot. Naon teh kulan? Aya jelema dicuriga kaula ting bangsa jin ting manusia. Kitu kumaha? Kakau ti katingali ku kaula ti gegana wiati we nuturkeun kalangkang kaula. Oh sae kulan? Bisa aya musuhnya ieu. Waya nuturkeun kalangkang kaula sae agak enggak. Anjir. Nepi ka ngageblek jeung Mega deuleu sia. Ya, tuh. Lebat pisan leuy. Aya nu ngahalangan deuleu euy. Tuh. Eta jalan. Aya ngahalangan wae teh. Tungkul heula pegek sia teh. Geuning sia. Awaskeun. Nya ngigir we setan si aing mah. Bisa lembang. Tak naon sakali we tanggah mah nya ini. Daya sanes anu jadi kacurigaan Raden Gatot Kaca teh Patih Lodrapati Negara Gelingwesi anu nuju ka pidangdung kayanana datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewu pakulingan rana pakulingan rana pakulingan rana lo kamana aing kudu ini dia mangkaning ti kaler wetan kedua kulon teh yakin lobaku tatangkalan anu jiga percis pisan kaula heuleuh Kapidangdung daeta tu poho temu peta wilayah be nepi ka kieu aya naon kan naon jiga jelema tuh nyuruh wah lain meureun mah lain nyuruh tuh kalangkang heulang meureun Uru ka mana ini aing ye kan ditinggali jika bangsa orai pos belah ade agan bisi macok orai naon kira-kira gewe tinggali ku maneh bisi orai ulang ada bisi nyeum halah naon boa dedemit tempo dina warugana mada pikasieun teh aya tatu mun bejaan aya gawir kitu kalakang ngajedog matak naon SMS aya gawir kitu teu nyaho goblok si teh atuh saya lewang mun direwas tos ai sugan da aya gawir ai gek teh ai bres
menireuwas nya pasti atuh nepi ka ngadadat ieu dada mabok meniratuk jantung dud cenah geuleuh goblok si teh lagam teh kitu teuing jadi kieu ngomongna nah saplak 30 jadi kieu teu mungkin sia dehemkeun aham mungkin jurig sia nah jadi kieu ngomongna aneh teuing lagam ti mana Cirebon Timur kieu lagamna teu mungkin goblok teh nah jadi katuturkeun geus teh kitu wae huruy siga agan teu ngeunaung bodor atuh agan mah bagian abdi gitu mah pot kan wayana pot katinggalin wae itu katempoeun ieu urang tiluan ngecegah jadi ngan meureun kesadaran da urang dileuweung kieu kitu kumaha wayana maneh mah tarik nyaritana wayana sina apaleun urang tiluan aja dieu oh gitu iya jadi maksudna kaula nu nyarita manen tarikna oh abi jadi speakerna iya sok da maneh masuk nipu ka batur kana bagi nipu da usaha teh ge gede keneh nipu di batan usaha mah itu we lanceuk sia da wala teuing sia teh mah da pibangsateun geuleuh goblok sia teh ini kitu wae sia teh hei Ponggawa abdi kumaha nyarita kumaha maneh we da maneh mah tarik sada juragan Batra Kresna we nya sok bener Ponggawa kayak gitu syaraing deh pantas ulah kaget ieu kaula ulah kaget ieu kaula alah sorry atuh ulah ieu kaula aya di dieu ieu kaula di dieu lamun nya anjeun keur kasasar lamun nya anjeun kasasar coba datang ka dieu geus we maneh geus diuk siana goblok sia oh ka abdi we teh nya toel atuh dawala naon gelo goblok sia nah hese wae robana salatna jadi kieu wae sabraga jeung Mang Odong hei bismillah begini Ponggawa geus teh geus ketang ampun saya gede datan datang ngademan datan datang ngademan ewu pakulingan rana anjir da wala naon ora aya segede kitu deus ya awas ulah deket deui bisi dibintih puguh da hayam juring sih kejing dibintih macok aya orai mah belahan Ponggawa kaula sajen keur naon jadi aya anjeun heula sa upami di persanten ngaran kaula teh Jakalalana naon Jakalalana aya agan teh naon cicing sia moal apa siapa nyamar eta teh keur nyamuni keur nyamar tong diganggu gek diganggu jis heuh bae nyong pikeuleuheun sia mah gek ka aing Jakalalana aneh teuing ngaran teh aneh kong Jakalalana atawa Jakalupa kaula teh wah nepi ka eueuh mendingna kitu ngaran teh
Aidu ngaran kuring iya jaka poho naon poho kana hutang Mayar paing antara mayar sate jaka poho Aidu ngaran kuring jaka forget walah naon forget teh apa forget acan daging sapi mulai leutik teh forget teh kornet goblok gitu teh teh kornet masuk numpak geuning di kaun alus kayak kornet korsel sia jauh-jauh atuh mana karep wae sia mah korsel mah geuning Samsung teh HP teh panti korsel Korea gitu mana karep wae Korea mah geuning jiga makhlukan burung hantu Korea Korea kemalamun orang barang mereka batur Korea kok mere sia teh blegug jauh-jauh sia numpang tidak Korea karena kop mere jakalalana jaka lupa jaka poho jeung jaka forget nuhun teu banget urang kaulah teh urang negara hormanihor pararane ngarakan teh kalereun susukan lebak teh kalereun susukan lebak nya panyi teh mentas walungan iya tadana pun walungan teteh negara hormanihor aya jinya teh ning barau waduk geuning eta mah pacilingan page sia teh Aisyah kumaha pemikiran aku mah nu penting mah tempat we di situ teh ame teh kabangi teuing beli teuing bogi mah aing teh di hormanihor ieu kalungguhan kaula pati raja sampean sa ngaran raja kaula Comenakona ararane teuing asing ai anjeun ieu kaula apa di negara Amarta ieu keur naon jadi kaula teh keur niat goreng niat goreng ieu aya bahan pibarayaeun ieu cocok ini mana niat goreng kuat niat goreng tempe tahu asin liwet cicing atau jadi kabongkar usia teh kumaha teh da ulah denge hayang ngomong da ulah di situ teh meuni jiga awewe bibir aweweun teh keur naon meuni jadi nyata kaula teh kapapancenan kuraja kaula pikeun ngiwat hiji awewe ngaranna teh Dewi Drupadi garwana Prabu Yudhistira Raja Negara Amarta kabeneran geuna tahu ngaran kaula Lodrapadi di mana di negara Giling Wesi ya Kak. Kalungguhan sarua patih Raja kaula teh Lodrapadi sangka 7 daun anjing nyaeta kaula teh keur kapabancenan ku raja kaula tapi kaula teh keur linglung ka Pidangdung maksud teh dekat negara Dwarawati dekat negara Dwarawati bade naon kula ka negara Dwarawati anu mawi poho naon kapan poho sih ngaran teh oh nya masana kumaha anu mata kaula teh bingung ieu teh ai maksud teh deuk ngiwat kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar anyir sia nya kapanggih modal siksa we agan jing sia geus ngaku jing wala naon buru-buru bawa urak sia kurang kait boolna cuman urang alungkeun dina tanggal kalapa
Jadi maksud sampean dek mawa kembang cangkok teh nyaeta dulungan kaula teh boga dendam ka Pandawa umumna khususna teh kanu ngaran Gatot Kaca. Ka Gatot Kaca tah geuning tah boga niat kurang naon teh baheula. Boa ngeureuyan randa baheula cicing sia. Manya dunungan ngeureuyan randa sih kitu gantengna. Kakak dituduh-tuduh siapa kek maneh teh. Maksud dek mayan Gatot Kaca sabab Kangjeng Ramana Raja Kaula Lodra Parisangka anu kakasih Prabu Naga Percona kapungkur tiwas ku ngaran Gatot Kaca anu baheula ngaran teh Jabang Kutuka. Oh dipayan ku agan agan. Naon? Ente ketang bieu mah teu tulus ngomongna. Cilaka mau bisi mah. Bibirna Sampai bibirnya. sia mun bisa lakban bibir deh. Paureun pisahnya teh sia. Tuman kurina agan bibir tuman teh. Rumah kumisan aing meureun. Lain kumisan deui bibiran cek teh lagu. Gitu. Jadi sampean teh dek ngiwat kembang cangkok pikeun nuga jangga Gatot Kaca. Memang sampean apa Gatot Kaca mana? Sampean apa teh Gatot Kaca teh nu mana? Aya cenah mah urang nagara Amarta, apa teh beungeut anu mana? Heunya tante. Tah bisi teh apa sia ieu ngaran Gatot Kaca teh. Ulah heureuy ah. Ulah heureuy keur kieu mah. Itu merukana banyo cenah. Agan keluarkeun KTP agan. Teu nyahoun meureun. Percayaeun. Teu mungkin. Ulah kitu lur. Nyar-nyar pi meulangeun nyar-nyar pi pasyaeun teh ah. Ai sarua-sarua bangsat mah urang pada nyamuni we. Heuh? Sia bangsat kaula mah lain bangsat. Kaula ngaran Gatot Kaca. Urang tamtama nagara Amarta. Anu mayahan Naga Percona teh memang Jabang Tutuka di lawang sela patangkepnya. Geuning nyaho, memang nyaho da aing gede. Haget den mera hamidang. Haget den mera hamidang. Den mera ingkang kaget kagiri-giri ingkang samiang ngalaga lawan. Nyaan teh cerita teh. Nyaan nyerita teh. Memang kesalah. Kaula lain ngaku jaka lupa tapi sebenarnya ngaran kau teh Gatot Kaca. Hei, naon? Sabenerna kuring teh lain jaka poho. Tapi ngaran kuring teh Gatot Subroto. Mun karep wae cenah teh. Jadi ngaran mana teh? Ngaran kaula teh Kancing Jaya. Kancing Jaya. Badalungan. Surya Pringga. Surya 16. Naon deh? Surya Pringga. Krincing Jaya. Kikirincingan. Cicing atuh. Krincing Jaya. Bayu Putu. Bayu tukang putu. Bayu Putu. Arimbi Suta. Arimbi Randa. Sia. Arimbi panggelisna. Daya Randa. Lain ketang agan. Goblok sia. Menjakeun sia.
Arimbi cantik lain sia Memang. Arimbi molek lain sia lain agan ge goblok sia kaing teh udah saganah tong bolang we ah sieun kabina ge itu sia teh Arimbi Suta Jabang Tutuka Gatot Kaca aduh kaselok aing kaselok carana Yes, kuat. aya kitu dunungan aing teh ulah kagok berontok ka palang belang aing geus kapanggih kieu mah maju teu bisa maju mundur teu bisa mundur carana cinakan anjeun kumaha wayahna eta leungeun balewakeun ka tukang teu disetorkeun saka sang ratu sampean bakal menang hukuman ku tindakan anjeun bah keheulaanan sia moal aya dinya kana dirina lintang ti dirina bisa kalau dibawa tapi lekanlah bukan kaulah bener iya pot lan hai pot bisa loba baturna sia saya akan siap Ali, kira tenaga masyamat we abdi kawan nyamat ya Pak Uci we atawa Arobi we goblok sia deungeuh aing kadi sia kadi we wani mah heeh sok Ya, kurang ajar pisan teh sia lukana kumaha ngajak kelur sia naon sia atuh bae ge ngadupak atuh ka aing atuh sia teh obong jelema pegek jelema sangsara sia tuli goblok sia nya ge sangsara aing mah milunya tuh ka sia bae ge jelema goreng patut sia bau kelek sia teh dijurik kurang ajar sia geus teuing sia teh mah kuat Adapun ngaca di podaran ku aing sia di podaran ku aing mah kurang ajar pisan sia geus teh moal kuat kurang ajar pisan sudah ngalonying goblok sia teh nah sia eta mah meupeus beuyang hirupna teh pulang mari. murang maring agan ieu hati-hati agan pamikiran seragama samat abdi Nyamatna. samatna heeh Bayanto payanto gitu Yes. hat sok sia deg deungeuh saja deg deungeuh sia hanya deg deungeuh ngan kabur ka panggi setan maledog aing kurang ajar sia nepi ka lempeng kana irung aing na keur bangah deh belangah deh naon hebatnya lemparan uing ya kebenaran sia mah aing mah leuwih jitu di kajauhan le Saya. dewek mah nembak beurit jarak 2 km beunang teu kabur-kabur beuritna heuleung tingalikeun aing le batu segede fondasi ku aing mah dalungkeun da geuning da gede ta Cing eta nya. aduh pot gan tadi sia sawios bade teras we ka Cirebon Sieun. kalakuan teh da eta tudungan aing ngahalangan itu da jadi telempeng maju sia ayo kurang ajar modar mangsa ayeuna kata kaca bacakan iya 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 Allah udah sia Udah. Allah
hebat dulu nepi ka kieu sia api pingsan jurik sia anjir liur kurang ajar sia montong ngagokan kunyuk nah kanyang ngagokan sia daeng ayang gelut mah bener sia sok hayangnya ho aing mah Ya. Hey ya sok sia geula capek euy ya wes weh aku hai sok waktu weh sikut mah aya kitu siku aing deh setan sia kurang ajar sia hei pasukan dedemit inggih wayahna menta karumpul menta amuk kabar jadi inggih batur sadayana di piwarangan kududungan piwarang ngagelutan itu jelema nu tilueun ngomong naon sia buru-buru buru-buru larinit hayu ngakeun ieu genggorong abi geus beak berjuang di medan perang kurang ajar sia nu ngaran Gatot Kaca deh memang kaulah modar sia sok ya weh iya modar udah siap udah siap ampun Gatot Kaca modar dadaku dengan terikat Gatot Kaca mau deh mana ngomong deh suhun waduh sudah jauh mana pakapai ku abdi oh pecakan modar iya karasa karasa bayang wah aduh mending nyeri panuju menuturkeun modal siot weh aku alah tong ditongeng-tongengkeun abi mah nyuhunkeun anu biasa da can terang gerakan ieu mah modal sia alah aduh mainnya keras wah Gatot Kaca gara deh modar sia sok
Ya. Ya. Ada anjir. Naon? Ditonyok angen. Ditajong angen lah. Mati seueur. Ngapain? Nyelek kalur lah. Pasti seueur. Alah. Anjir alah. Anjir alah. Anjir. Babak idaman. Alah. Mih keluar deui. Mangkaning 7.500 yeun. Allah. Munang nganyuk ongkoh aing ah. Sasangkan jajan teh. Dahar deui ah. Geuleuh. Hayang we kitu mah jeung geuleuh-geuleuh sitahakan tah kabehan tah. Geuleuh. Tah. Heueuh tah hakan kabehanana. Bagi-bagi cing rata sia. Heueuh. Sok kaynya tah. Beakeun tah. Walau ayang utah jajan we teh yang jajan alah walau aya capek genot si goblok ya Aduh, kabati. siapa nyeri nyerikeun ka aing kurang ajar pisan wow anjir nepi ka kuat-kuat teuing si jurig sia tinggang ku batu ku aya naon teh hujan teh Halo. anjir utah ka utahan ka aing goblok paingan saya hujan bau hasem kieu sia heueuh kurang ajar pisan sia utahan ka aing sia alah kurang anjir alah anjir si jurig dah lecir Mani alah gitu. alah mang naon sih teh teu tahan deui ali mang naon wing dek maut henyik Jik. heueuh kade kana tol ame gancang ame teu macet mang edek ngilu maut moal Wah, sia we si lain kitu masih ngebuka hutan. loba keneh bayareun aing teh heueuh mang naon mang hayang beunghar Hei, nasahan anu hayang sangsara kabege hayang beunghar tawaran. lain bisi hayang beunghar dadakan naon gitu uing boga harta Kata karun. dinu tangka itu tangka jati Alah, naon bawa. duit lain mutiara lain berlian lain emas ai koneng nama juga emas ai pek ngan itu merada baye jeung haneut keneh goblok ya heueuh dek mere harta kadut ka aing jurig heueuh hebat leuy Nyakang. Gusti eta kusa urang juragan kantor kaca di kuah we sadayana Mohon. heueuh nepi ka hebat-hebat teuing Percaya. aya dunungan teh kitu tah boga dunungan teh